kieu aya boga pamajikan geulis teuing kieu. Ya sok kudu kula laki manehna mah ulin. Aing. Abong ya, aya mahal ieu kan menang kudu geulis teh. Dah, iya aya boga pamajikan geulis. We kula laki. Sok kula laki. Dobongan sorangan ya mah bogoh ting teh kieu tah. Kudu ngelehan bae sagala teh. Ya batu oyan deui. Jadung kieu. Teu garing dicarekan deui rek kumaha ieu. Hirup. Arek pesen awi ya teh kasih Abdul. Ini si Abdul ka mana ya teh. Kasih Abdul. Dul. Woi, Wah. Abah, ngomel we motor ti kamari ih, motor butut pos kitu hayu we di ome. Balina ganti nu anyar abah motor naon pos ieu ih. Yeuh nyai, neneng imah poho. Ari abah teh itu ngamangpaatkeun butut oge. Ieu teh motor teh geus ngajasaan ka abah itu motor kawas ieu oge ari neneng sok Naon di arahna abah itu kawas ieu cing atuh abah tingali ayeuna mah ge model nu anyar lain pos ieu ih. Ieu ieu mah duit we hayu. Yeuh neneng, ieu teh lumayan kieu geus ngajasaan ka abah. Geus dibawa ka mana-mana, geus ka Bandung, geus ka Sumedang, geus ka Indramayu, ieu teh lumayan. Makanya kaos ieu he balik lagi tingali abah. Pernah bulan kaos ieu motor kaos aduh. Ngaca tuh abah ih. Engke diantik-antik jadi bebek wek kena ieu teh alus kayak tempo ayeuna kawas. Kaos ieu wek ih ari mah teu sudi balik lagi naik kaos kitu era nu aya Ulah sok sembarangan teuing pan motor abah teh nu enak teh dijual gara-gara didinya. anjir. Naon abah dijual gara-gara gara-gara naon? Ngaku sok biaya mas kawin dewek teh biak ngajual enmek uing. Hello, mas kawin. Ngaku bang ngaku nanaon teh gerak. Nya, teh kumaha ngomongna teh poho deui teh. Neng panas tiris geus tilu poe hayang ka dokter meuni eueuh pisan bela nanya. Boga apa jika galaki atuh kumaha. Kamari ngajual gelang. Terus naon deui bak kalung uing tag nu hiji geus kajual. Mun cara rape asana teh. Pakai naon abah? Cisna teh Uing motor teu meunang pos ieu. Ieu teh naon di arahna abah balina ge ih. Ieu. Neneng ieu teh mahal geus dihadehan mah geus antik geus jadi motor bek-wek mah. Gerang ke tempo. Antik dari mana Gusti? Ieu kaos kieu antik ya Allah. gara-gara Cik, atuh ngaca didinya ieu. Nya itu kumaha itu nya mari we aing. Boga dua kawas kieu. Di udah hade jiga anu arulah. mana bah aning kamari ngajual kadut mana hasilna. Can aya nu nawar. Kadutna teh. Ya pas di teh anu teh jelemana teh keur ka mana ada nya ari can waktuna mana naon ge sok harares. Naon meulina ge atuh kaos kieu. Ih, nitah hiangan kitu. Dirongsokeun wae bah gara dirongsokeun. Ieu mah masuk ge meunang 5.000 abah palingna oge. Acan engke ge ieu teh jadi moronyoy. Kawas neneng jeung nyai geulis kege ieu teh. Oh, di mana ada kaos kieu tinggaliin lagi. Ada enggak ada bagus-bagusnya kayak gitu. Ih, Bulu Can kege tempo bae ke. Awa mah kieu kege tukang reparasi. Tukang mudah hade barang anu geus barutut jadi gareulis jadi aralus. Neneng pan jadi menor nyai di tenok teh ku akibat abah lain. ya Allah bah cara rape lah mending kumat diuk-diuk pusing. enak aja lu tuh. Ayeuna ge mang nyamukeun ieu abi rek indi di jam sabaraha teh tempo geus rapi ieu teh. Hello, emang gue babulu gitu mah. Kan emang lu wajar Enak kamu aja. yang pertama itu. Sorry ya, Kalau nggak ada dari masak, sana. apa sih deh? Gak mau sorry ya kalau di ih tangan gua gatel, gua panjang. Sana masak Emang beli lu kira suka masak gue enak aja lu abah dari dulu ngasih gue duit tuh puluhan juta tiap bulan tuh gara-gara lu tuh gue misalnya nggak dikasih jatah. Oh,
pamajikan teh nya nu hiji galak nu hiji wekwok lariweuh aing. Bah, kalau nanti sore nggak dibeli nasi padang, jangan harap bisa diurus sama aku. Sama motor tuh, makan tuh motor. Neneng, kemana ai si neneng ke heula aing nyarekan teh puguh-puguh. Aduh, aing mau pamajikan teh lariweuh kabeh. Aduh, aing mau pamajikan dua. Nu hiji galak, nu hiji wekwok. Nu hiji na abong aing mau pamajikan teh. Ieu tah aing bukan nasib pamajikan dua nya garelisnya daya ngaremplon teh. Teh pisan ngurusna. Hiji hayang nasi padang. Hiji aduh aing Bah, kumaha mang bah? Alhamdulillah pokoknya wae dua itu pas Iya. pamajikan ka mana? Teh kieu bah. Kubu ieu teh pesen awi. Pesen awi di Jebor geus kosong ieu sok musian Jebor kan ka Jebor Kenteng. Ieu teh awi teh kumaha ayeuna? Kubu ingat teh koho bah. Apa nih? Beudak ngurus bae Jangan kieu dian, ya. Awe mah kumaha ulin teh, bae na teh geura. Ya sok ulin teuing atuh ayeuna mah penting Ya duit. pokona mangke atuh minggu engke nya. Nah, sok siapkeun atuh ayeuna sing pasti. Ya ayeuna ini Jebor geus usulan Ya, udah ya. deui. Ya para mobil. Nah, terus-terusan we nya sa tilu poe sakali mah kudu bisa iya bisa Sampai ngayakeun. happy duiteun ya. Iya, sampai orang bisa jajan sudah Ya. saya ewang. Ngopi heula. Nah, ngopi geus lah, ngopi wae dinya kan jadi apa jubron tes ngopi. Tapi kumaha? Kena ngopi heula lah. jador. Tadi teuing jador. Motor teh kenika pisan hadeaneun ampun. Kumaha teh si abah teh nya irah rek anggeusna abah eta abi teh geus kesel. Arek diduitkeun sabaraha ulah resok abah ulah resok hoyong sabaraha. Kayak diusahakeun ku abi pangicakeun mutas beres teh. Ieu teh akang abah teh keur lalieur dua hade teh kaur beres inu budak ngarambuk bae geura. Nya kumaha rek beresna. Nya intina mah dijual 6 juta itu lamun geus beres mah ke wayahna pangjualkeun ku akangnya. Wayahna ke 6 juta itu kan ieu kaur beres. Pamajikan ngarambuk bae hiji hayang nasi padang, hiji hayang naon geus pokon mah lieur mikirna teh teu pusing. Pusing teu mah utama jibrak. Ieu bah sok saeutik-saeutik. Sampurasun. Sampes. Tuh nu nagih deh lah aduh. Dengan aya abah di dieu. Ada lagi dia aku pulsa, Bah. Nya iteh kieu Kadang teh. denok iteh abah teh lain teh inget ke hutang eta teh memang geus 2 tahun pulsa keur bayar. 2 tahun itu mah geus 2 tahun can bae geus kajen geus aya rezekina mah keek ngajual ieu si wek-wek ieu dijual 6 juta mah payu ieu teh. Payu 6 juta mah payu pangke akang emang ngejualkeun. Nya kieu bah nya ayeuna mun abah ayeuna ngahargakeun sakitu mangganya wayahna bereskeun sabeula ambe katingali nya bah sok eta teh bentuk heula ambe katingali mah nya erek dijual rodana eueuh sasisna masih ngalaya nya abdi nawarna sakitu nya lieur atuh bah. Jadi masalah nu kieu mah abah mah geus ahlina motor mah garuksak mah nyawa ke geus di kieu mah udah ada keke bersugan alus. Masihnya ayeuna kawas kieu ayeuna kawas kieu engke mah geus beres mah geus bakal nyaingan motor nu arayeuna. Tempat saya engke tempo geus aslina geus alus beres. Pokona si akan kudu siap ke mang jualkeun. Tenang nyai denok. Wah abah pulsa mah dibayar sabaraha we ge kajen geus sana geus 2 tahun lain dihaja eta teh abahna lariweuh bae ka itu ka dieu jadi hampura lain ingetnya tu akang hampura tah pokona abah mah amanat sing sabar ke beberes ieu mah wayahna nginita teh tiba baheula ngan teu kaur bae ka dieu gitu geus buka sakalian bongan nanti tiba heula ditungguan teh ku abah teh ka dieu ya kumaha teh kesel manten ini hadan heula di hade sugan payu 10 juta sugan geus engke mah tika mari kaur nawarkeun 6 juta engke mah 1 juta payu lamun ieu jadi wek antik gitu tak kitu akang pokona mah 10 juta pas laku cicing
ada nok. Tanya tamu. Waalaikumsalam. Pak, oke Pak. Kopinya di dia Pak. Besok ngopi ada. Kumaha Ya saya keur ngadaan motor dijual 10 juta ya. motor kos gitu Coba di itu Pak. rongsokankeun bae. Aduh, di itu Pak. Duitnya Pak. Ieu teh geus ditawarku kan akang tah 6 juta keur memeh di kieu teh. Kema 10 juta geus dihadaan deui mah teh. Ya, hanya itu nuk itu genep juta. Aduh aing mah teh. Anda. Geus wani entah si akang oge rek baheula kita tahu 6 jutanya. Kita tabungan tekan ieu dibupak heula dihadaan di alus-alus wek-wekna. Engke mah 10 juta ge payu. Engke mah geus dihade-hade. Atuh Besok teh dipasangkeun. gerak ieu gerak aing ayo. Gerak. Bisa sicil masih kali ieu jabatan Pak, hilang. mereka kena dirongsokeun 500.000 ke payu. Ya, Dirongsokeun bae. yang pemajikan pas tadi dicarekan mereka Wah, yang kali. dipasangkeun di rodana. dirongsokankeun uang kena kau Nah, yang iya yang tukang pulsanya, tuh, bayar pulsa. Rongsokeun mah dirongsokeun mah ya. Bah. Jadi rongsokeun abah kudu percaya ka kuring. 10 juta percaya teu ya pelaku. Iya, 10 juta teh da kudu dicek, kudu beberes gitu. Ayeuna motor kayaan kieu. Ling-ling aja nih, Pak. Pak, ini kan Ling-ling anyar. anyar ieu mah. Atuh motor kieu mah. Ling anyar. Ya, abah mah geus pengalaman ngahadaan motor kieu mah baheula ge motor rabig teu bisa sada acan dihade-hade ku abah payu 500 juta. Payu motornya motor fiction. Yuk, wing mau di sukuhan ngopi. Pamajikan ge barabang kalabur. Barabang nu hiji ngabuk nu hiji wak-wek bah lieur. Pamajikan eueuh nu nagih pulsa. Nya nu lagi 2 tahun poho can bayar. Karek beli motor, beli jeung motor kayaan kieu. Pak, yang ngaranna ge urang teh gara-gara boga nu gaeulis teh kieu, Pak. Wing kita nyeuseum ayeuna teh, Pak. Aing. Ya, Ya samsara. ari gaduh pamajikan mah kitu bongan hayang kanu ngora. Boboro dua hiji oge rariweuh. Pan karasa lain nyahu ku sorangan, ya ku sorangan pamajikan mah kokoloyongan ka mana sare bae. Tah, menangkeun pamajikan nu ngora teh kitu. Mending dipegat we atuh erek. Ulah. Sabar, Bah. Bisa bawa. Ayeuna urang pedah bertujuh je, meureun banget ieu teh. Jika lamun geus ngajual motor mah buat tingke. Nyalampurkeun di kawah. Geus ayeuna mah kieu bah. Meureun Nya. butuh duit. Ayeuna mun erek dipanjer sabaraha asal buru-buru sabaraha poe anggeusna. Sok nu bener. Nya abah mah geus kajen ampe tereh mah nya minta panjer 3 juta bae. Ke 10 juta ya wayahna. Jadi 10 juta. kena pulsa bayar Bang. Kayak wing nginjem deh nya. Nginjem. Yang modal awi itu Bapak itu rek meuli awi si Ini Abah. apaan awi teh ieu teh Ya, geus Pak. belan bae. Payu 10 juta Aing. mau wari ka mana-manakeun. Rek ngayan lah ieu teh anu budak ka pamajikan ngaranna buka bae. 3 juta bae mah heula. Non hitung pamanjer 10 juta. DP-na heula. Oh gitu, Pak. Kena jang bayar pulsa. Pokona mah tenang. Nah, ya teh 10 jutanya ti kamari we geus cair duit teh. Jang naon deui terus 10 juta na teh deui. Ye. Abang kumunian wae sagala na teh geraba balaka geraba balaka. Bubar. Hayu 10 juta abang teh. Ibu teu nglapor di tadi bukuru bukan uyuhan abang teh usaha-usaha pisan. Untung we tadi aya warteg. Wareg ieu euy nama upana teh. Aing ngabana mana? Bah, mendingan nama abah ieu we tadi mah ku abah tah. Ieu mah ku abahnya. Sok ka wareg abah na teh geura. Adu mereka gede rek ka warteg deui abi mah. Aduh, aing. Gimana aing tuh makan ban. Ketika lagi latih atas si Nyai, tentengan ke aing. Makanan motor. Emangna aing robot. Gongedan goblok. Aduh, ampun aing. Kasih kieu-kieu teh aing. Aduh, aing gitu teh jadak. Aing